di subscribe he, kurat-kurat teuing ka bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wah lawan ke Indonesia mah. Nah, abah mah di dia ya, tempat anu ngeunaheun mah ya. Aduh, nah dia tarari itu ya. Sinarian di alam dunia bersih kieu nya. Ya aing keluar mati subuh melentang. Tapi ya aing can bebenangan kieu. Saha nu mersihan alam dunia. Lamun bener ya aing mersihan alam dunia, kudu nama ieu mayar pajak ka aing. Sabab aing teh pembersih alam dunia nomor hiji nyaeta nangan bertut. Aduh, kemana di nangan bertutnya? Usahaku susah-susah teuing. Kesang main ba ember-ember. Aset rehe nyawak nyeri. Gara-gara kamari anu nyungkrukeun kantong sampah. Aing kudu nanyakeun ka si Darmaji. Pan si Darmaji kamari kueng ditanya tengah aku. Lah, coba kueng erek di tangan heula bari nambahan aset. Pokona mah ya si Darmaji, kueng kudu kapanggih ieu. Mantap. Deh, Are, ngomong-ngomong sih, kerira balik. Tumben nanti dia. kamari aing teh balik kita divaksin. Tadi vaksin. Heeh. Vaksinan, vaksin kotok. Atuh vaksin bedul. Vaksin bedul. Heeh. Waraan vaksin bedul budak. Tadi vaksin supaya nano ge. Supaya ulah hidung dong sia. Si Darmaji mah lain hidung. Jadi genep kabiru-biruan. Gemdekan kakek. Goblok darah riang, senyawa aing hidung, kalau ngomong. Aing mah hidung ge, mah anjeunna di pareuman lampuna. Ansa dipoekan lakuna ge nyen wajib. Enggak sudah ngomong-ngomong hidung, karunya besi cerik. Lain Den. Oke. Jelema cager. Pan vaksinannya. Pancalager meureun. Jadi kieu eta teh jelema cager divaksin supaya ulah beunang kana virus. Urang ikuti program pemerintah. Anu divaksin mah lain menang beas. Atuh aya nu meunang beas, meunang endog, aya nu meunang keboge. Daek divaksin 7 kali. Daek, yang penting membuka kebo, bisa diangon, bisa dianjian. Oh, siapa eta kadang anjian, ulah beku batur. Tuh si Darmaji. Kebenaran si eta mengpengairingana. Tangkeun lah kuing. Ngarareuna amat dia ngopi di dieu. Gane kesungut sia. Nyao sih yang ngalunjak datang-datang. Aing mah teu boga urusan jeung Saryama. Aing boga urusan ge jeung si Darmaji. Jadi mau bertut. Aing mah ka dieu ge nangan bertut. Aing mah ka dieu garek nangkeun si Darmaji. Soalna ieu dunia akhirat urusanna. Ganing teh sungut sia mani amalaya. Panas poe ulah sok babarawakan. Cicing dalaria. Aing mah teu boga urusan ka Darea mah. Aing boga urusan ka si Darmaji. Darmaji. Aing ngarek nanya ka sia. Hanya nahan si Ompong.
Lain masalah kamari teh eta nu nyungkrukeun aing dina tong sampah saha. Atuh nyaho jadi makan ngomen puso. Keke. Heeh. Senyo aing mah anu siang ngusur pina tong sampah teh ya. Saha eta? Anu lewat mah aing nyeuleum masih Kosim. Benar sih ya. Berarti piling aing teh benernya bahwa si Bangkawara ieu pelakuna. Saya kopi. Iya. Mantap. Panas poe, ngegurung-gurung motor bae. Alas teuing sih aja motor-motor aing polongo. Iya ya, saya si Kosim mah ya. Pan sia, nahan sungar songor kain Gas, goblok kira diuk. datang. Di radio. Ai si Kosim keluar di mana? Heula, adekeun motor aing heula karek poe di bejaan. Benernya sih ya. Awas dah aku ngomong. Ah, saya singa ada lecet goblok, motor mahal eta. Hei, oh. Hei, goblok motor aing siap goblok. Hei, Atena tadi adekon. atau diadekeun kan bener goblok dia mah. Pecah bawah berarti. Angga segera di bejaan keluar si Kosim di mana? Aing ngelukeun heula aing mah, geus yang ngagulingkeun motor aing polongo. Aduh. Angga soge gerak lukeun. Heula, ayo urang gerak dieu kek poin bejaan si Kosim mah tenang bae, Kosim mah. Oh, ganya si Aas munggong. Angga di mana si Kosim? Kek poin telepon heula oge lah. Tadi nu nelpon bagong doang. Ganggu bae. Nah si Pitak. Halo. Halo. Sim, Nah, Pitak. Ganggu bae. saya di mana? Tanya ieu aing ge aing di mana boy ieu? Naon? Iya sih. Kompong neangan sih ya tadi riweuh bae ka aing motor digulingkeun. Oh, engke aing kadinya. Jakeun bae. Oh, Oke, keweng bejaan. nah si bedul ompong nangan aing deui. Ganggu bae buka aing keur ngabedil nukernya angan kebon. Ngeleponan bae. Salah, tah kenelok bae. Naon oge. Acik si Kosim tadi kumaha? Oke, si Kosim ka dieu. Santai bae sia mah haliwu. Tuh aing ti tadi tadi tawaran kopi-kopi acan. Dia mah mentak anu nawaran kopi pakaian banget kos gitu. Tepantes. Iya kan dia musang mangsing mau kopi hante, hang tawaran kopi. Anggeus lah karena neng merek divaksin 7 kali apa menang kebo. Oh bener Jung. Baliknya. Warah. Itu budak di sararaungnya. Rame-rame nama jelema. Hoi, bagor, Pak. Tah, jalan mana tah, Pong? Aduh, si Kosim mau bedil. Mana si Pitak? Mana si Pitak? Balik tadi nungguan kebal teuing. Tadi menelponan aing bae buka aing keur ngabedil itu nu nyangan kebon tuh. Kagak ngeganggu bae. Ngopi, Ayo, Sim. ngomong. Ayo siap. Si Ompong kira nyangan aing. Oh, tah. Nah, tangkurak. Lain sih mah ya. Agor bedil nama. Heuh bagusnya. Atuh bedil mahal pelongo. Cuma mau nyawa kana bedil mahal mah. Lah bedil sih aing kada bedil. Ngaku moal dia Kosim. Ngaku nahan goblok. Lamun dia mau ngaku, aing mau ngaku. Ih, si goblok. Asar nahan marahan sih marahan. Aing ngadenge info. Cena, sia eta anu ngalupak aing kamari kana tong sampah. Oh, sia nahan buktina eueuh. Aing boga bukti. Mana si Darmaji? Tadi teh si Darmaji tah aya nya. Si ieu tah atuh lobaan bukti main mah.
CCTV aya aing mah. Ayo dari kumaha. Aing mah tegeun apa kana main mah menta rugi. Tarugi nahan sih ya. Buku banget geus rugi gitu goblok serigil untuk dia ge. Goblok minta rugi. Minta ganti rugi sih ya. Eta maksud aing. Haju sih yang minta ganti rugi nahan oge. Geus aing mah menta HP bae oge. Ang apa sih ya? Heeh. Ya HP ya, bisa. Lah, Ieu HP hirup henteu. atuh lamun hirup mah piring ka sia kolongo. Coba ku yang dicek heula nya. Oh, cek ku sia. Bagus gitu nya. Daripada itu HP dijual. Aduh. Aduh. Pak Gong, baru dah kemarana yuk Bang Kawara. Pokoknya mah ku yang diarahan sih Kosim sampai beres PPKM. Action. Action. Kalau sih mah. Action. Nah, sih datang. Ke? Action. Belum. Siap kan spoil ngestok dari gara-gara. Hirup sih ya seberang Depan teh nyawa aing makan ngomen. Kek. Sanyo aing mah. Yuk, mari. Eta maksud aing. Dia sia pokoknya mah